Ke pasar harulap lah. Kena si piana gitu nya. Ke pasar ya, belanja ya, tuliskan kebunnya. Kan? Nyan, Pak. Ke pasar ya. Mali iya ya, kayak tuliskannya di koeng ya. Sing poho, si sok pembari poho wae. Tadi tadi tak. Mau cengek hiji. Tah. Terus bawang daun. Non deui. Ya non gula bodas. Ujung ya non karena teh gula berem. Geus ras kieu we. Kangge sadeu poin tulis kabeh. Itu melina ke pasar. Kadet melina tong ka material pasar. Kan. Lawe ka pasar. Sorangan we ngojek sahanya, ojek. Emang kudu napan lagu ojek online. Halo. Video jemput. Lokasinya guys dikirimkan. Apa nggak kejar kieu apa? Tah geuning aya. Nanapon. Oh, siap siap. Oh, di lokasinya geus dikirimkeun. Ya, siap saya kasihnya. Siap, saya kadinya. Nah, segisit irit ulah sampai modal wae ya. Aing rek ngojek aya ya. Sing alus milikna ya. Siap gesit irit. Maju. Mana nya? Kepanggihkeun wae. Alamat tak kapanggih tapi kaleuweung urang muter-muter wae. Buat disasarkeun ku ieu. Telepon heula we mendingan ge ieu. Gagal soalna. Halo Jang. Iya geus kapanggih-panggih di leuweung ya. Urang muter-muter wae leuweung ya. Di mana sih alamatna? Aya alamatna bener di dieu tapi geus kaleuweung leuweung ya. Paur we. Ngabohong Ujang. Ayo nelpon. Halo. Iya nungguan di Tunggul. Tunggul. Tunggul mana Jang? Urang geus bolak-balik wae di leuweung. Tunggul Caringin buah penunggu. Tunggul Caringin lain maneh. Liar ya. Tuh, itu apa budak teh? Ditunggu teh tunggu. Tak berenang. Di mana amang buat neangan? Wah, kan tunggul naon di teangan. Ditunggu reunghas, ditunggu eta non si kebon jambu sugan teh di dinya. Ieu dengan ditunggul Caringin dengan. Iya we makhlukna teh. Geus beungeut ide wae bosen ya. Ngarong ongkos ngojek ongkos. Ayo rek mana? Ayo rek mana? Ayeuna ojekna. Tang ikut campur mang komeng nya mah urusan orang. Ye, kan aku nanya ka didinya. Arek ka mana aing ngojek teh meureun kudu aya tujuan. Arek ka hotel atau ke pasar. Batur tong ikut campur urusan orang. Oh, aing ngojek nanyakeun tempat tujuan ke mana, Jang. Atuh, urang kudu ngabetem wae kieu, we nanya henteu ka pelanggan. Yo pakai yo. Alam, jaga ke eta, jaga ke naon teh. Si aya naon jalan. Ai sabenerna mah Jang rek ka mana? Batur di bejaan untuk ikut campur urusan orang. Rongsok ya, hayang ngarongsok. Lupa. Weh. Mana? Oh wah. Kemarin kan menang lipi bang siang biak kabeh. Aing mah. Ayeuna eueuh. Oh biak kabeh nama. Naon ke jual itu roda pelek teh tuh, pelek roda. Naon ke sepeda teh mana sepeda?
Kipas angin, kipas angin. Usia biak kabeh ditimbang guys. Aing mah Nanaon. jauh-jauh aing ka dieu naon. Ye, lain udah timbang naon ke lah hanya. Waduh timbang-timbang acan bong. Ih, buat sebejaan. Eueuh teh. Eueuh aing geus biak kabeh usia. Iya aing mah. Naon ya tuh ember butut tarajongan ke kenceng atuh naon ke urang jauh-jauh pada menang barang ka amang dari beda barang. Berapa aing udah ngabohong macam eueuh teh. Ditimbang kabeh bersih usia kemari. Motor bengkel aya gua motor. Aya tuh motor pasien dari timbang mah. Ancorekan pasien. Pasti anu bogaan yang ka imah. Oh nya tutup oli ge eueuh nya ka bengkel. Sugan di imah di dia aya roda doang eueuh nya roda tuh atawa naon ke sepeda naon budak itu paku. Rongsokan urang jelema kieu euy. Rongsokan. Duh aing. Bisa teh lieur ti isu ka aing teh menang barang kumaha. Aya utang aing menang ieu. Pusing pana geus kieu teh aing mah sok hayang dijeritan aya. Siap men, siap. Kadang di kelediuk. Ye, nang. Siap. Di kela kabur wae ambil dia. Ya, aing merasa boga utang sok kitu wae pan ngliwat deh aing mah. Segala datang emang atuh. Aing geus di sini lah ieu amprok yang sia. Kasepi mang ya cenah can nang barang urang. Kumaha tuh bingung. Dengan tarsok wae meru Ayeuna kan daerah ayo. pikayeuna ge can mangge kopi-kopi acan ya urang amang deh dekarunya ka urang. Ada kira utang. Kabur wae, amprok aing kabur. Ya, kayaknya boga duit pasti dibayar utang mah. Mesiun dengan